Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun deui hanca ngalogat kitab Jurumiyah. Bab awamil ad-dakhilah ala mubtada'i wal khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili. Ari eta bab mertelakeun pirang-pirang amil ad-dakhilati anu asup ieu awamil alal mubtada'i kana adegan mubtada wal khobari sareng khobar. Wahia sareng ari ieu awamil ad-dakhilah ala mubtada'i wal khobar. Kana eta lapad kana wa akhwatuha sareng runtuyanana kana atanapi dulur kana. Wa inna sareng lapad inna wa akhwatuha sareng runtuyanana inna. Wa donna jeung lapad donna wa akhwatuha jeung runtuyanana donna. Pa amma kana mangka anapon ari lapad kana wa akhwatuha sareng runtuyanana itu kana fa innaha mangka sanyana itu kana jeung runtuyanana tarpa'u eta ngaropakeun itu kana al isma kana isimna anu asal mubtada wa tansibu sareng nganasabkeun itu kana jeung runtuyanana al khabaro kana khobarna nu asal khobar mubtada. Waya sareng ari kana eta lapad kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dolla wa bata wa soro wa laisa wa mazala wa mangfaka wa mafati wa mabariha wa madama wa matasoropa wa majeng perkara tasoropa nu narima ka tasrif ieu ma minha tinu kabeh. Nah wari contona kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Lapad kana yakunu wa kun asbaha yusbihu wa asbih. Takulu ngucap anjeun kana jaidun ko iman asalna jaidun ko imun. Diasupan ku kana jaidun ko iman kana geus bukti saha jaidun ki jaid ko iman eta anu nangtung itu jaid. Walaisa sareng henteu saha amrun ki umar sakhison eta nu ngajungkreng. Asalna amrun sakhisun asupan ku laisa amrun sakhison. Wa majeng contoh asbal nyarepan madalika kana itu kana jaidun ko iman sareng laisa amrun sakhison. Wa amma inna jeung anapun ari lapad inna wa akhwatuha sareng runtuyanana itu inna. Fa inna hamangka sanyana inna jeung runtuyanana eta tansibu nganasabkeun itu inna al isma kana isimna nu asal mubtada. Wa tarpa'u sareng ngaropakeun itu inna jeung runtuyanana al khabaro kana khobarna nu asal khobar mubtada. Wa hiya sareng ari itu inna wa akhwatuha inna eta lapad inna wa anna jeung lapad anna wa lakina jeung lapad lakina wa ka'anna jeung lapad ka'anna wa laita jeung lapad laita wa la'ala jeung lapad la'ala. Takul ngucap anjeun inna jaidan ko imun asalna jaidun ko imun. Asupan ku inna jaidan ko imun wa laita amron sakhisun asalna amrun sakhisun asupan ku laita amron sakhisun. Wa makna inna wa anna jeung ari lapanana inna jeung anna li taukidi eta pikeun nguatan logatna sanyana walakina jeung ari lapad lakina lil istidraki eta pikeun nyusul omongan. Wa ka'anna jeung ari lapad ka'anna li tasbihi eta pikeun mana tasbih hartosna nyarupakeun. Wa laita jeung ari lapad laita li tamani eta pikeun ngarep-ngarep anu hese hasilna. Wa la'ala jeung ari lapad la'ala li taroji eta pikeun mana taroji ngarep-ngarep anu babari hasilna bari dipikaresep. Wa tawaqqu'i jeung ngarep-ngarep perkara anu babari hasilna bari teu dipikaresep. Wa amma donantu jeung anapun lapad donantu wa akhwatuha jeung runtuyan lapad donantu pa inna mangkasanyana ieu donantu jeung runtuyanana
Tansibu eta nganasabkeun lapadonan tu mubtada kana mubtada wal khobar jeung kana khobarna nu asal mubtada khobar. Ala annahuma natepan kana saenyana ye mubtada khobar teh eta maf'ulani jadi maf'ul duanana laha pikeun ieu donantu jeung runtuyanana. Wahia sareng ari ieu donantu eta lapadonantu wa hasibtu wa khiltu wa ja'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa samitu. Lapadonantu hasibtu khiltu ja'amtu ra'aitu alimtu wajadtu ittakhadtu ja'altu samitu takul ngucapan jeun donantu jaidan muntalikun asalna jaidun muntalikun asupan lapadonantu donantu yang kakuring jaidan kaki jaid muntalikun kana anu berangkat wa khiltu jeung yang kakuring al hilala kana hilala ihan eta anu kana anu nemrak wa majeng contoh aswana rupan madalika kana ieu lapad donantu jaidan muntalikun wa khiltul hilala laihan. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Diteraskeun deui kana babun na'ti. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ngaranaos sadayana.